Bismillahirrahmanirrahim. Bahasan tentang masalah ngaran-ngaran bulan-bulan dina kalender Hijriyah. Al-Qur'ana urang kapayunkeun heula anu aya dina surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minan nar wa min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar. Al-izzatu lillah wa li rasulihi wa lil mu'minin. Inna iddatasy syuhuri indallah isna asyara syahron fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sanyana ari jumlah bulan dina sataun teh eta teh isna asyara syahron 12 bulan geus ditetepkeun dina kitab Allah katangtuan Gusti Allah. Gusti Allah anu nangtukeun yen sataun teh jumlahna 12 bulan. Tina 12 bulan eta aya anu kalebet arba'atun hurum. Aya 4 bulan anu diharamkeun. Nyaeta diharamkeun perang. Anu 4 bulan teh Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab. Ta eta teh bulan-bulan anu diharamkeun perang. Nah, ari nangtukeun penanggalan anu ku urang osok dianggo aya 2 jenis kalender. Aya kalender anu sok disebat Syamsiah atanapi disebat oge Masehi ya. Disebat Syamsiah teh kusabab perhitunganana matahari. Jadi bumi mengelilingi matahari. Jumlah waktuna 365 poe. Jadi sataun ku kalender Syamsiah atanapi sok disebat kalender Masehi. Disebat Masehi soteh peda tahun kahijina ditetepkeun tina waktu kelahiran Nabi Isa gitu. Ngawitan eta ditetepkeun kalender eta teh di zaman Paus Paulus ka-13, di zaman Gregorius itunya. Ari ngaran-ngaran bulan nama eta teh dicanak tina ngaran dewa. Jeung ngaran jalma-jalma anu jadi tokoh di Yunani gitu. Contohna aya Januari eta teh dewa Janus gitunya. Aya Juli eta teh ngaran dewa Julius. Jadi ngaran-ngaran anu aya dina kalender Syamsiah dina kalender Masehi eta teh ngaran-ngaran dewa ya di Yunani. Ngaran-ngaran tokoh anu dikultuskeun. Nah, sedengkeun ari kalender Hijriyah eta teh dumasar kana perjalanan bulan ngurilingan bumi gitu. Tah cara nangtukeunana tiap tanggal hiji teh dina waktu panon poe keur surup kitu tah. Tuluy bulan muncul, bulan anu leutik
sok diaranan hilal eta teh tanggal hiji tah ayana eta hilal teh sabulan sakali tah sehingga terhitung sataun teh aya 12 bulan. Jumlah poena lamun dumasar kana komariah sataun teh 355 poe. Jadi gesehna 10 poe gitu. Tah ari ngaran-ngaran anu aya dina kalender komariah jeung pangna disebat hijriah teh pedah tahun kahijina ditetepkeun terhitung tina hijrahna Nabi Muhammad sareng para sahabat ti Mekah ka Madinah. Ta ari kalender hijriah mah ngaran-ngaranna teh dumasar kana musim. Jadi ngaran-ngaran musim gitu. Kajaba Muharram jeung Zulhijjah. Nu kahiji ngaran bulanna teh Muharram. Aya hartina Muharram teh diharamkeun. Maksudna nyaeta diharamkeun perang. Tos Muharram sopar, aya artina soparo teh koneng. Maksudna tatangkalan teh kalarone ngalakai. Jadi musim gugur gitu. Jadi sopar koneng. Terus Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Aya hartina Rabiul Awal, Rabiul Akhir teh tatangkalan jaradi, jadi bersemi. Jadi musim semi ngawitan dugikeun ka musim semi berakhir. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Aya hartina Jumadi teh beku. Jadi cai jaradi es. Jadi salju, jadi musim dingin. Jadi dina 2 bulan eta terjadi musim dingin gitu. Cai beku, di mana cai geus barku hese cai jadi musim kering gitu. Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Terus Rajab. Ai hartina Rajab teh nahan. Nyaeta kudu nahan diri teu meunang perang. Jadi kalebet karena bulan-bulan anu dilarang perang. Muharram sinareng Rajab diantawisna. Tos Rajab, Sya'ban. Aya hartina Sya'ban teh liar. Nyata maksudna liar neangan cai. Hararese cai dina harita teh di kabiasaan di jazirah Arab teh. Ayeuna pan urang ningal curcor memang ayeuna mah geus cai teh ti laut dengan ti Jeddah nya disuling, disalurkeun ka hotel-hotel, ka imah-imah. Ayeuna mah subur cai. Tah kapungkur mah hese keneh di zamanna Nabi Muhammad. Sehingga masyarakat oge mere ngaran eta waktu teh ya diaranan Sya'ban. Masyarakat liar nareangan cai itunya. Tos Sya'ban Ramadan. Aya hartina Ramadan teh panas. Jadi bulan eta teh panas. Jadi dina bulan Ramadan nyaeta di mana umat Islam diwajibkeun saum eta teh suhu udara teh panas gitu. Tos Ramadan Syawal. Aya hartina Syawal teh ningkat. Suhu udara teh beuki ningkat gitu nya. Apa di urang mah kasoke cenah Ramadan, hartina ngabakar dosa. Ka dosa mah lain kudu dibakar, kudu tobat urang teh nya. Kudu minta hampura. Da dosa mah lain jiga kertas bisa diduruk ya. Ramadan teh panas. Jadi musim panas, suhu udara panas. Syawal ningkat suhu gitu nya. Urang sok kieu pan Syawal tingkatkeun ibadah. Justru umumna mah mundur. Ya, ke Ramadan mah beurang saum, peuting pan tarawih ya tarawih, tamah getol maca Quran, jabal loba sedekah. Da geus Syawal mah
pan saum henteu gitu nya. Kadang-kadang tahajud ge eureun gitu. Sedekah geus kaburu beak gitu nya. Da memang ti dituna oge Syawal teh ningkat suhu udara beuki panas gitu nya. Syawal. Tos Syawal Zulqa'dah hartina cicing di imah. Kusabab bulan eta kaasup bulan anu diharamkeun perang. Tina qa'ada ya qaid gitu ya, cicing. Jadi cicing di imah. Zulqa'dah. Terus Zulhijjah eta bulan pelaksanaan ibadah haji. Jadi ziarah gitu. Zulhijjah. Tah eta ngaran-ngaran bulan anu dicantumkeun dina kalender Hijriah anu didasarkeun kana Qamariyah, kana perjalanan bulan ngurilingan kana bumi. Tah ieu sejarahna anu ku urang salaku umat Islam urang kedah apal. Tah ieu teh ngawitan diberlakukeunana teh ku Khalifah Umar. Aya hartina khalifah teh pamimpin nagara, kepala pemerintahan. Tah Umar bin Khattab diantawisna tah ieu karyana teh menerapkan gitu nya dina pamarentah. Tah ieu jadi kalender Hijriah ngawitan diterapkeun dianggo dina zaman Khalifah Umar. Hartosna khalifah teh pamimpin negara, kepala pemerintahan. Ari khalifah kudu islami sarta kedah ngamalkeun boh dirina boh masyarakatna supaya ngamalkeun ajaran-ajaran Islam.